Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, wilujeng siang sadayana. Kumaha damang? Alhamdulillah dinten ieu tepang deui sareng ibu, ayeuna urang belajar basa Sunda kana materi anu katilu, nyaeta pangalaman pribadi. Di dieu aya sababaraha hal anu bakal ku ibu jelaskeun tina kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, weungeunnan, sifat, struktur, kamus alit, sareng rangkai karangan. Ayeuna nu kahiji kompetensi dasar. Pengalaman pribadi teh lebet kana kompetensi dasar 3.4 sareng 4.4. Tiasa dibaca ku sadayana nya. Sareng aya 4 indikator dina kompetensi dasar pengalaman pribadi teh. Tah, anu kahiji nyaeta mengidentifikasi isi teks karangan pengalaman pribadi. Tah, ieu anu bakal ku urang pelajari dina dinten ayeuna. Ke nomor 2, 3, jeung 4 nama urang diajar dina pertemuan salajengna. Tujuan pembelajaran dina pertemuan kahiji ayeuna nyaeta mengidentifikasi isi teks sareng pengalaman pribadi nya kanggo nomor anu 2, 3, 4 nama ke dina lawungan salajengna. Saha anu terang naon ari pengalaman pribadi teh? Coba ada yang tahu nggak? Apa sih pengalaman pribadi itu? Tah, ayeuna hayu urang baca heula contoh karangan pengalaman pribadi.
Kumaha atos ngartos kana isi karangan pengalaman pribadi nembe. Tah, ayeuna ku ibu jelaskeun heula naon wangenan pangalaman teh. Ya, wangenan teh artina pengertian. Pangalaman teh nyaeta sagala rupa anu kaalaman atawa karandapan. Boh ku urang, boh ku batur. Ngerti nggak maksudnya apa? Oke, Ibu translate ya. Jadi, pengalaman itu adalah segala hal yang kita alami, baik oleh diri kita sendiri maupun oleh orang lain. Ya, ngerti kan? Nah, pengalaman teh aya nu karandapan dina sapopoe, aya oge anu tina kajadian langka anu teu karandapan sapopoe. Jadi, pengalaman itu ada yang setiap hari kita alami, ya, segala hal yang kita lakukan setiap hari, atau ada juga kejadian langka atau kejadian luar biasa yang jarang kita temui atau jarang kita lakukan pada kegiatan kita sehari-hari. Ya, misal suatu hari kalian melihat di jalan raya ada sesuatu yang aneh terjadi, kan kalau biasa macet mungkin itu biasa. Tapi mungkin kejadian luar biasanya itu ketika macet karena apa atau karena ada apa seperti itu, ya. Nah, sekarang biar lebih paham sama isi pengalaman pribadi yang tadi sudah kalian dengarkan, yang tadi sudah kalian baca ya bareng-bareng. Sekarang mari kita jawab pertanyaan di bawah ini. Siap-siap ya, screenshot pertanyaannya. Atau boleh di-pause lalu kalian tulis dulu di buku catatan, boleh. Nah, di sini ada 10 pertanyaan tentang pengalaman pribadi yang tadi kalian simak pada video sebelumnya. Mangga soalnya ditulis, jawabannya juga ditulis berdasarkan teks tadi. Jadi yang ketinggalan boleh diulang lagi video ini lalu screenshot setiap teks yang keluar untuk memudahkan. Ya. Baiklah, rupanya itu aja untuk hari ini. Hatur nuhun karena perhatosan hidup sadayana. Urang tepang di minggon payun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulah hilap kerjakan tugasnya, kirim karena GC.